Nepangkeun nama abdi Ahmad Dhani Saifullah. Nepangkeun nama ngabdi Fadil Dwi Pangitu. Nepangkeun wasta abdi Muhammad Fajar Nur Jamil. Numpangkeun wasta abdi Muhammad Alta Fadlan Ramadan. Di dieu urang baris nyieun minuman asundan eta bajigur. Mimiti urang tuang cai kana panci. Kedua, tambahkan 2 bungkus santan. Katilu, teras tambahkan 2 batang kayu manis. Lalu, tambahkan 2 daun pandan. Sareng 1 SDM garam. 3. Tambahkan secangkir kopi. Lalu lajeng tambahkan 3 lembar gula beren. Konjoknya. 3. Tuluy belem jahe. Teras ditumbuk nganggo alus sareng lesung dogi jusna keluar. Terus jahe kana panci. Tuluy masak nepi ka ngagolak. Enak. Urang-urang. Tuluy bajigur geus siap dihidangkeun. Beuh, Ciu. Ya, naludah dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini